Parunten. Mangga. Mangga. Neng Kokong. Kan dia tuh lah sakedap atuh. Aya naon ah? Terus kan dia lah. Dik, cut. Sep. Reka mana? Reka imah si Aceng mang rek ulin. Oh, si Aceng anu deket Imam Oco? Nya. Heeh, jig atuh. Kade di jalanan ya? Nya, hayu teh lah mang. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap naon? Iya, kapan misi ga joker? Joker. Jontor meureun maneh mah. Lu mau ka saung ayo? Rek naon ngajakan orang ka saung? Biasa, nongski santuy di ditu yeuh ayo, Bro. Amung ah. Geus ayo. Teh wok ah. Cuma Wok lima keneh. geus nepi ya. Duk. Aduh. Tuh ngeunaheun oge wok itu capek. Maneh aing mah capek. Ka eta ngomong-ngomong baju maneh ganti Nyaho atuh wok dan itu mah geus botong ngeret euy. Oh, atuh geus ngomong wae nonton. Oh, heuh wok. Lu tak Moal wok, rokok mah berbahaya jang kana kesehatan. pan heueuh urang ge apa rokok teh berbahaya. Nah, atuh maneh mah kalah dilakonan wae. Ya, usaha berokok teh berbahaya Heeh. Tah jadi ieu rokok teh kurang erek di bumi hanguskan tina alam ieu teh. Lamun ngaduruk pabrik teh pasti urang ditembak polisi. Jadi kurang duduk hiji-hiji. Kan ieu mah aman urang buat ditembak polisi ya. Wah bener oge wok maneh euy. Cerdas aing nya. Cerdas pisan wok maneh. Mata maneh kudu beruntung bisa ngabala jeung urang teh. Sih. Lah jangan eta ieu tara cenah lah tambah kesel erek. Sok atuh tapi urang heula. Sok atuh paling dijawab paling. Ya. Heeh. Kala. Oh, buru atuh. Hewan naon anu sok dipake ku awewe? Wah, sudah pawe we. Kak. Tong ngeret. Lain. Kadal bodoh gajing. Lain. Atuh naon? Kala. Si mama. Saeutik deui. Lah, nyerah aing teu apalah. Ih, maneh mah. Ya hayang apa? Naon? Hewan anu sok dipake ku awewe teh nyaeta hewan badak. Eta bedak atuh sia teh lain badak. Ih, kan wok ngaranna ge tatarucingan maneh mah. Geus kembae. Aingin ya. Sok. Jawab. Kala. Hayam, nya. Hayam naon anu sukuna hiji? Hayam sukuna hiji. Hayam dingklong. Bener. Anjing jagoan sih ya goblok. Sok. Deui biar katebakeun. Sok. Ayeuna kadal naon di langit. Kadal di langit. Kadal langit. Anjing bener wae sia wae jagoan tatarucingan. Geus lawuk maneh mah dibener-benerkeun wae. Dah tuh bener mana jawaban anak. Ting lah. Makan. Parunten. Mangga. Neng Kokong. Kan dia tuh lah sakedap atuh. Aya naon ah? Terus kan dia lah. Dik, cut. Aya naon ah? Neng bade ka mana? Eta bade ka warung Mang Ocoh Mas Remi. Mas Remi? Heeh. Atuh tah kusina ku si Tata we atuh Mas Remina. Neng mantosan di dieu jeung Aang. Akan we wios aku abiat. Henteu neng mah ulah capek teuing. Emang atuh capek kitu neng ngalintang jalan-jalan aja na pikiran Aang. Ih, teu jelas pisan. Bucin maneh mah wok. Sama ngaganggu wae ka baturan keur usaha teh. Geus jiga tapang balikeun heula ieu mita. Neng Kokong. Lah sama nitah wae tuh wok. Pada urang jeung maneh TCS. Geus lah buru cik lah pambalikeun tah Neng Kokong biji. Lah atuh mana neng duitna? Iya eta.
Peserkan sadayana we. Kan lah. Tidak neng. Sebelengok itu segitu. Kan neng di dia neng lantasan lah. Wah, si Ewok mah. Nitahan we ka urang hayo. Manehna mah kangunahan paduduaan jeung si Neng Kokom di saung. Ayo urang nikro. Kela. Ai si Ewok teh kita meuli mie naon nya euy. Lah kumaha angke we lah. Wah, salembar keur mie, salembar keur urang ya mah tuh. Punten. Punten. Mangga. Geneng mana manu ngajagaana? Anu urang budak nama Oco. Oh, heueuh nya. Sar si botol. Ih lain man peda we tara dicaritakeun. Geus. Ek meuli naon maneh tah ka dieu? Rek meuli mie man euy. Biasa teh beak tak, aya ge mie goreng hungkul. Lu balik atuh mah nya mie nu goreng dijujual maneh mah. Ngajual mah nu alus atuh. Ih, maksudna mie nu biasa beak, aya mie goreng hungkul. Ya, aya mie nu goreng mah ulah dijujual atuh maneh teh. Ya, lamun teh dijual mah rugi atuh aing. Geus we mah kieu, mie nu biasa beak, aya mie goreng hungkul, ek dibeli moal ku maneh. Daripada orang dititah meuli mie nu goreng, geus lah maneh gelut jeung urang ayeuna. Oh, maneh kalang tanggelut ha? Heuh sok maneh mah ngahinakeun tuh da ka urang mere mie nu goreng. Yang geus atuh lah, bebasa ngomong ayo gelut. Besok. Buru atuh mah nu nama kelas senang. Ya atuh pemanasan heula. Aduh. Oh. Ya. Wah, si Maman disuanian. Cah. Ek gulingan mah. Heuh sok. Kan atuh pindahan bersih. 1, 2, 3. Itu budak-budak naon lah kabaruk begitu. Aneh sih ngejual minum. Aing aneh kunaon lah kabaruk begitu. Naon di sini? Tah si Maman tah ngajual mie anu goreng ka urang. Terus dikeun. Terbalik bisa atuh mana maman menyau mie goreng dijual. Heula dengekeun heula penjelasan urang Sep. Jadi kieu ye. Si Tata teh meuli mie. Mie nu biasa beak, aya mie goreng hungkul. Tuh, mie nu goreng rek dibikeun ka urang geura. Kayak heula grata dengekeun heula penjelasan si Maman. Oh, sia teh nyolot wae. Sok man tuluykeun. Sok. Becok Lain gelut na, tuluykeun ngomongna. Oh. Jadi kieu ye, Sep. Si Tata tadi teh ka dieu ek meuli mie kuah. Tapi di urang geus beak. Jadi we urang teh tawaran mie goreng. Ai si Tata nya karena urang dudukeun ngajual mie nu goreng. Kadeng eta. Nyasep ka deui. Atuh maneh lain bebeja ti awal. Da mana itu udah nyolot wae. Maneh ge nyolot. Ayeuna masuk kampuraan atuh sin akur jadi balari salembur teh. Ya tuh. Geus atuh hampura man. Urang ge hampura. Geus aya ka ditu heula. Sok. Assalamualaikum. Salam. Jadi meuli moal. Ya jadi atuh. Sabaraha hiji? 3 we. Mana duitna? Tah. Dagoan. Ojing. Goblok tukang warung teh mah. Tukang dagang atawa tukang bosing itu euy. Ya. Loh. Pesara ini teh lah. Nuhun. Heeh. Sami-sami. Itu sedang nyolot. Sia ada nyolot wae. Maha tuh. Pusing kan bisa. Dasar tukang gagang nu gelo. Geus si Ewok nu kieu teh nitah wae lah. Gening laminya si Tata teh ti tadi gini. Nya. Tapi dah ketang tara ama masing starter 5 tahun ge bae da. Duaan ieu jeung neng di dieu. Si Tata gedeng eta. Buru atuh sia teh blengep ka dieu tuh. Ngolakkeun pisan.
Ya Neng, Mina. Nuhun atuh nya tak. On, sami-sami. Abi pada teras euy atuh nya. Tos Ih. diantosan ku si mama. Kela tuh Neng kalau mulai. Tos diantosan atuh. Nyatu Jung, Assalamualaikum. hati-hati nya. Waalaikumsalam. Hati-hati nya Neng di jalanan karena ada hati yang harus dijaga. Dadah. Dadah. Banget mana meureun haram jadah. Kampret. Anjing. Ada curi kayak halus. Action. Duta. Ambung lah, ada orang mah ngajaga kesehatan wong. Berbahaya. Kan dia tuh lah sakedapat kan. Dah. Aing nempo ka saya. Geus we kieu mah mitra anu biasa hungkul. Yo, Kan mah. Si urang tinggal mie goreng. Dadah sia teh lah. Beungeut sia teh jadah ya. Halo.